mikawanoh ngaran-ngaran waditra Sunda. Anu kahiji aya gamelan, nyaeta saperangkat waditra anu eusina teh ngawengku saron, bonang, kendang, jenglong, goong, peking, sareng rea-rea deui. Tah ilaharna gamelan teh dipaenkeunna ku cara ditakol. Salajengna aya kacapi. Dina gambar katiten yen aya 2 jenis kacapi. Anu kahiji nyaeta kacapi indung anu ilahar mirig kanggo tembang Sunda Cianjuran. Anu kadua nyaeta namina teh kacapi siter, ilahar kanggo mirig kawih Wanda Anyaran atau kawih Mangkokoan. Kacapi teh dipaenkeunna ku cara dipetik. Salajengna aya suling. Suling dijieun tina awi tur miboga liang nu ilaharna teh 4 atawa 6. Suling dipaenkeun ku cara ditiup. Tah ieu aya gambang anu dipaenkeunna ku cara ditakol. Gambang ieu teh ilahar aya atawa ilahar dipintonkeunna teh dina pintonan wayang. Tah anu salajengna aya angklung. Angklung ieu teh panginten tos pada uninga yen cara dipaenkeunna teh ku cara dikurulungkeun. Angklung dijieunna tina awi. Salajengna aya calempung. Tah calempung ieu teh dijieunna tina awi, dipaenkeunna ku cara ditakol. Sakilas rupana mah jiga kohol nanging benten. Di dieu aya calung. Calung teh nyaeta waditra anu dijieunna teh tina awi sarta dipaenkeunna ku cara ditakol. Salajengna aya karinding. Karinding ieu teh dijieunna tina awi sarta dipaenkeunna ku cara ditoel. Kapungkur karinding teh sok dipake pikeun ngirut wanoja. Salajengna aya tarompet. Tarompet ieu teh dipaenkeunna ku cara ditiup. Tarompet ilahar aya di pintonan reak sareng pintonan anu liana oge. Anu pamungkas aya rebab. Rebab ieu teh dipaenkeunna ku cara digesek. Rebab ilahar kapanggih dina pintonan tarawangsaan.